Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Leuweung Larangan. Ayeuna bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Abah Supriyatna ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jawara Leuweung Larangan bagian anu ka dalapanna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Harita rombongan Juragan Karta daratang tuluy gukgek dariuk dina amben nu aya di emper imahna Nini Sarnewi. Carapeun tayohna mah sararea oge. Juragan Karta gancang nyuplak dudukui helm hoodna, dudukui buleud anu jiga helm model bangsawan baheula. Tuluy eta dudukui teh dipake ngageberan beungeutna anu burayoan ku kesang. Kitu deui Ki Juber si Bohim katut nuliana gusat gesut maruka baju kampret hideungna dibuligir kabeh. Kamarana si Nini jeung si Den Santanuna ieu teh nya juragan. Geuning suhung iman oge, ceuk Ki Juber sanggeus muka baju kampretna nu tuluy dipake ngelapan kesang dina awakna. Moal kitu keur Karebon keur ka Karebon mah, ceuk si Bohim. Acan ge balem Nini Sarnewi tuturubun dina dahan sentul dituturkeun ku Santanu duanana ting kalayang celek. Laju areunteub nincak lemah luhureun emper imah luareun emper imah. Salalia geuning kalta sal Bohim. Tah balang dahal heula. Lumayan sentul-sentul oge tambah lapal teuing. Cek Nini Sarnewi. Kituna teh bari ngaburusutkeun buah sentul anu arasak tina kandungan sampingna.
kumaha nu ngalan wal salim teh kalta geus kacelek encan euy. Seuri Nini Sarnewi kadengena mata kukurayeun sorana meupeskeun simpena wanci peuting. Puguh nyaeta Mbok si Uwar teh eueuh di lembur nenggeng kabur jiga nama Mbok. Kabur ka mana? Teuing yeuh Mbok nu mata kami ayeuna datang ka Mbok teh kami rek minta tulung. Kami teh menang panghinaan teh si Argawira ku nenggeng. Kami geus dijejele pajarkeun teh kami teh si tukang renten lentah darat jaba telenges manusia biadab jeung pokona mah loba we basa hinaan ka kami teh. Apaan boge nyawa sorangan kami mah tukang tutulung kanu kitu kanu kieu oge teu waleh ditulungan mun butuh pare butuh duit oge ditulungan ku kami mah bener teu Mbok? Cek Juragan Karta. Nya heueuh sia mah kalta da sia nupang jegudna di lembur Ciseuti nu jadi kekentong dunya di Ciseuti mah mana sina aing dunya BHKB da dipake amplung-amplungan natal ngelel natal ngidul neangan ngunu anu linuhung lesi anu sakti pikeun diguluan ilmu naku ngaing beak duit kami teh. Kalta sok ayeuna terus telang we ka aing sia hayang kumaha ayeuna geura beujel beaskeun ka aing hayang dikumahakeun eta kubu teh. Cek Nini Sarnewi kituna teh bari menerkeun gelung juclungna jeung tuluy ngagurawalkeun sisig kana gugusina. Ngadenge carita Nini Sarnewi kitu Juragan Karta teh meuni asa ditonjok congcot kahayangna bakal ditedunan kuno jadi lanceukna nyaeta ku Nini Sarnewi. Atuh teu basa-basi deui ngan derek-dek we Juragan Karta teh ngabejakeun pamaksudanana. Pamaksudan nu kahiji hayang dibantuan langsung pikeun newak si Uwar nu ayeuna geus eueuh di lembur nenggeng. Sedangkan maksud nu kaduana mentah Nini Sarnewi supaya ngawarejit ku Argawira nu jadi musuh bubuyutanana. Tah kitu Mbok maksud kami datang ka dieu teh hayang eta. Cek Juragan Karta mungkas guaran caritaanana dina nepikeun pamaksudanana. Pelkala gampang nu kitu patut matu kalta. Ngajedog sia mah dagoan heula. Kami lek kagoa heula, lek metakeun palabot kami di walejita si kubu badagong teh. Cek Nini Sarnewi bari langsung nangtung laju indit ninggalkeun Juragan Karta. Daguan Mbok kami hayang nyaho. Cek Juragan Karta metot tungtung kabaya Nini Sarnewi. Nya hayu atuh mending sakalian sia oge santanu ngilu kagoa ambeh nyaho carana metakeun palabot jimat nu uwa ayo. Cek Nini Sarnewi bari metot leungeun santanu murid Katut Alona. Tiluanana atuh unggah kana golodog imah tulusup arasup ka jero laju muru kagoah panyimpenan parabot cimat-cimat andalan Nini Sarnewi. Juragan Karta jeung santanu dari uksila diuk ngarendeng ditukangeun Nini Sarnewi anu diuk emok bari nyang hareupan parukuyan anu can diseungeut. Santanu sok gerak urungkeun heula ieu parukuyanana. Cek Nini Sarnewi ngasongkeun parukuyan ka santanu nu aya di satukangeunana.
Atuh Santanu gancang nampanan parukuyan, bari terus disenget make panekeran. Tekung silila parukuyan teges hurung, seuneuna marakbak kawantur hakna dina arang asem anu geus garing. Atuh Santanu gancang neundeun deui parukuyan anu geus hurung di hareupeun Nini Sarnewi. Geus kitu mah Nini Sarnewi gancang nyomot menyan dina piring anu ngajagrag gigireun padaringan. Menyan dijampean nepi ka cacapna kalima. Rengse ngajampean menyan anu sagede tungtung cingir. Tuluy eta menyan teh dipurulukeun kana ruhak parukuyan anu ruhai marakbak. Peleketek haseup menyan meleketek, haseupna mulek ngulikbek disabudereun sapen goa. Seungitna menyan nyambuang ka awang-awang. Deuleu ku ilaing kalta Santanu. Ulah urang ulang kojolan si Algawila. Kubu bedegong teh ku kami urang telu. Cek Nini Sarnewi. Kituna teh bari ngarongkong nyokot peso leutik anu ngagoler luhureun turub padaringan. Tapi samemeh Nini Sarnewi metakeun peso jimatna, Juragan Karta pok kadenge nyarita. Ki heula mbok ke heula. Mun teu bisa mah tong langsung sina kojor. Mun bisa mah udah langsung sina kojor. Tapi siksa we heula cina kagang gayong, sina ngarasakeun kapeurihna jeung kanyerina. Mbok. Heuh gae kalta. Heuh aya alusna eta kahayang teh. Heuh tenjo kusalalia duaan. Tenjo kusalalia nu aya dina beungeut cai dina entik ieu tenjo. Kitu ceuk Nini Sarnewi bari nuduhkeun cai herang anu diwadahan dina entik batok kalapa. Santanu jeung Juragan Karta diukna ngariseun ngadeuketan entik. Pek panonna malencerong kana eta cai. Nini Sarnewi anu geus ngekeuweuk peso jimat anu dingaranan Nyi Centring Keling. Tuluy eta peso teh ditojoskeun kana bobonekaan, jejelemaan anu dijieun tina lamak anu geus kuleuheuh. Bareng jeung Nini Sarnewi anu nojoskeun peso centring ireng kana palebah beuteung bobonekaan, Juragan Karta oge Santanu meuni atra narenjo ku Argawira nu aya dina beungeut cai entik teh keur papelengkingan bari nyekelan beuteungna ku dua dampaleungeunna. Da nya da jeung memang kitu kajadianana basa Nini Sarnewi nojoskeun peso si Centring Keling kana beuteung boneka teh ku Argawira nu aya di lembur nenggeng langsung kontan adu belajar. Ku Arga cenah teu pupuguh ujug-ujug nyeri dina jeroun beuteungna. Waktu kajadian eta cenah ku Arga teh keur nyeblokeun talutug pager gedeg di hareupeun imahna. Sakur tatangga jeung nu nyaraho kana kajadian eta mah ku Arga tuluy digarotong ka jero balandongan imahna. Keun heula moal wakadi padar ngeunaan ku Arga anu keur dirurumbung ku urang lembur nenggeng mah. Ayeuna urang balik deui ka Nini Sarnewi saparakanca anu keur ngawarjid kubu Arga. Katenjo ku lain kalta Santanu. Si ku gejul teh dina eta entik katenjo henteu. Ayo tenjo puas deui lain kalta. Oh, eta bah nu ngaran ku Argawira teh bah. Gending jigana teh saumuran jeung abahnya bah. Eta si Ubelak Arga teh Santanu. Memang ari umurna mah pakolot-kolot supa we jeung abah mah. Eta teh musuh abah di zaman keur ngora kene. Si Arga manusia anu teu gablek cado, manusia geus kumaha wani-wani ka abah.
cek Juragan Karta tekebat nyaritana sabab cek pangrasa nama ieu teh Rusia anu teu perlu dikanyahokeun ku Santanu salaku anak nu ngan hiji-hijina. Wani-wani naon bah? Santanu bener-bener penasaran. Hayang nyaho ka sang tukangna. Kunaon pangna bapana mikang ngewa kanu ngaran Argawira. Eleh moal daek nelangkeun Bapak sia mah Santanu. Elaun Bapak sia mah heugae ku walek ditelangkeunnya. Kieu yeuh dongengna ari ilaing hayang apal mah Santanu. Atuh barabat we Nini Sarnewi teh ngadongengkeun perkara nu kalaman ku Juragan Karta dina mangsa 50 tahun kalarung. Cenah ceuk Nini Sarnewi baheula waktu nu ngaran Karta Subrata keur bujangan keneh kungsi diajar ngulik ilmu pencasilat jeung ilmu-ilmu kanuragan ka Ki Capung. Ari Ki Capung harita ayana di lembur Haur Papak. Da memang eta lemburna teh lembur matuh dayeuh maneh karang pamidangana Ki Capung sakulawarga. Ki Capung teh boga 3 murid, lalaki rumaja anu sapalantaran jeung hiji anak awewe geulis anu katelah Kartika Sari anu ditinggalkeun maot ku indungna. Ari 3 murid Ki Capung nu lalaki teh nu kahiji Karta Subrata, nu kadua Argawira jeung nu katiluna Warya Atmaja. Jadi Juragan Karta jeung Ki Warya akina Jang War teh sabenerna mah saguru saelmu. Kitu deui ku Argawira sarua eta oge muridna Ki Capung. Kusabab anak Ki Capung anu ngaran Kartika Sari teh geulis rupa hade basana. Nya 3 urang murid Ki Capung teh sarua pada mika bogoh ka Kartika Sari. Ku kajadian kitu Ki Capung jadi bingung. Nya akhirna Ki Capung ngayakeun sarupa ujian. Ujian eta eusina sing saha wae di antara 3 muridna anu bisa nyokot keris Ki Ajar Sakti anu sumare di leuweung larangan Gunung Kuda, mangka eta anu baris didahukeun jeung putrina Ki Capung nyatana Nyi Kartika Sari teh. Singkatna carita bener babasaan teh milik moal pahili-hili bagja moal paala-ala titis tulis diajali nya nu mampuh kalayan bisa nyokot keris Ki Ajar Sakti teh tayalian ti Ki Argawira nu jadi kubu ayeuna di lembur Nenggeng. Rame puguh oge mun dipadar kabeh mah kumaha bitotamana antara 3 murid Ki Capung jeung Ki Ajar Sakti Raja Siluman Maung anu ngakeugeuh leuweung larangan Gunung Kuda. Kabeh diguar ku Nini Sarnewi diobrolkeun ka Santanu. Tah kitu dongeng Bapak sia teh ari kudu dibejakeun mah deuleu Santanu. Deuh aduh jeung batuk deui ieu ti kolong meninggal lete kayang Samsu. Ari ayeuna eta aki-aki nu ngaran Ki Capung teh di mana ayana? Wah, bah. Santanu kalah tuluy nyeleksek di mana ayeuna ayana Ki Capung. Nya eta kami oge teu nyaho teuing di mana ayeuna eta makhluk nu ngaran Ki Capung teh. Kawas anu nyiluman eta makhluk teh Santanu. Dati saplak anakna nu ngaran Kartika Sari dikawin ku si Argawira oge. Ki Capung mah tuluy tilem kawas nu ngahiang di ieu alam. Nyaeta oge nu apaleun mah di mana cicingna Ki Capung nyaeta si Warya Atmaja. Tapi pan geus kojol si Waryana oge. Basakeun hilup keneh oge teu daek betus, teu daek ngabejakeun di mana padumukan si Capung ayana. Tah ali ayeuna lek kumaha deui ieu Karta. Kami hayang nyaho kana kalap sia nu satuluyna Karta. Cek Nini Sarnewi tuluy ngareret ka Juragan Karta.
kieu we atuh Mbo kumaha lamun isukan urang teangan si Uar teh urang teangan dengening geus dipancing ku cara nawaninina oge si Jumsi si Warasalim teh teu daek nyampeurkeun wae satadina mah si Jumsi digawekeun ku kami teh sugan jeung sugan we si Warasalim daek nyampeurkeun ari heug teh ayeuna si Jumsina kalah bekilin tuh najan ditempatkeun di sisi leuweung Ciputat oge kumaha kira-kira nambo daek mantuan kami maluru si Uar. Cek Juragan Karta netep kanu jadi lanceukna nu satuluyna sararea Jarempe teu lila pok kadenge Nini Sarnewi nyarita Geus atuh ayeuna mah urang kaluar heula urang tepungan balad-balad maneh kata nu satuluyna atuh sararea kaluar ti sepen goa laju muru ka riungan Ki Bohim anu keur dariuk di emper imah. Tah kumaha usulan kami tadi tembok Cek Juragan Karta bari gek diuk dina Bang Barung. nyaho gae kalta ulang itung-itung mecakan elmuna anak sia si Santanu tapi kudu kamana ulang manggihan si bengok anak keuyeub teh eta sugan cek Mbo nya kudu kamana maluruna cikan atuh pelang deui dina batok cai Mbo Cek Juragan Karta kalah malik nanya kanu jadi lanceukna. Dasar sia mah kata kudu diwapan we hirup sia mah ku kami ceung atuh ku sia Santanu cokot entikna di goa cokot ulu tadi ngan caina piceun heula nu tadi mah ganti ku cai nu anyal nyicikeun tina lodong Cek Nini Sarnewi marentah ka Santanu nita nyokot entik nu aya di goa kurut tadi dipake ngentengan ku Argawira anu keur diwarajit teu lila kurunyung Santanu geus balik deui bari nanggeui entik anu geus dieusian ku Cai Atah song diasungkeun ka Nini Sarnewi. Eta cai dina entik teh gancang dibejeb-bejeb dijampean ku Nini Sarnewi anggeus mapatkeun jampena entik teh tuluy dijagrageun hareupeun Juragan Karta. Cai nu dina entik dipelong disidik-sidik ku Juragan Karta oge ku Santanu tapi dina cai teh taya katempo gambarna naon ukur kalangkang beungeut anu narempona we anu ngalangkang teh ningan eueuna naon wa Mbo eueuh si Warsalam si si Warsalim euy kumaha ieu teh Mbo cek Juragan Karta ngakilakeun beheungna ngareret ka Nini Sarnewi. ke palang siang Karta eta bebenyit teh boa-boa ngabogaan ilmu pangwaris ti bapana bete beunang dieunteugan ku entik bubuyutan dewek geuning Karta aduh ada geus kieu mah nya urang jorag deui we ka lembur nenggeng urang tanyakeun ka mitohana si Warsalim lamun sakirana teu daek nuduhkeun panyumputan si Warsalim nya urang duruk we lembur nenggeng cokotan harta bandana tuman teuing rek sanwani apan si Argawirana oge keur gering ripuh nandangan panyiksa ti dieu. Santanu bawa tah balad si Bohim jeung balad-baladna kitu cek Juragan Karta. Karek oge Santanu nyalangap kaburu dipiheulaan manten ku Ki Bohim. Mangga Juragan siap we kuring mah penting bekalna we sing rada gede Juragan. Sia mah ngan duit jeung duit we geuning Bohim ari kana digawe tara meregak sia mah ukur ngolok-ngolok kejo jeung bekal wungkul mangkat isukan masih teh kata Santanu ali ceuk kami mah
ulah loba teuing miceunnan waktu euy. Teu kudu isukan-isukan. Hayo mending ayeuna keneh ulang miang ka lembur nenggeng. Kata sia mah ngajeda we teu kudu pipilueun. Sia mah engke mun geus nepi ka Ciseuti ngajeda we di imah. Keun urusan yangan bebenyit hiji mah pilaku teu kapanggih. Ceuk Nini Sarnewi. Hari itu boneka jeung parabot peso di gua kumambo. Keun bae si centring keling mah teu kudu dibabawa. Keun bae sina nancep dina beuteung boneka. Ame si Algawila teu bisa udang. Da moal lain wanieun kalangkang kolongkong ka imah kami mah. Sabab sakuliling bungking ieu imah geus timinuhan ku bangsa siluman silemin. Balad-balad kami kami rek mangkat kade salilaku kami rek ditinggalkeun ieu imah me hape ieu imah jeung pangeusina kebon jeung papelakanana kade jaraga kumalaneh siluman. Hayu kalta santanu bohem ulang maliang. Cek Nini Sarnewi sanggeus papadon kanu ngajaga imahna ti bangsa dedemit laju indit pangheulana laju dituturkeun ku Juragan Karta saparakanca. Ari leos rombongan Nini Sarnewi ngaleos. Di sabudeureun imah Nini Sarnewi hawar-hawar sadaya nu pating cirihil ting cikikik saleuseurian. Sorana matak kukurayeun kana bulu punduk, matak ting puriding ting puringkat. Mitra kaum dangu anu bika memet dongeng maman. Lembur lemah dhuwur urang tinggalkeun. Ayeuna rombongan Nini Sarnewi rek ngajugjug heula ka Ciseuti. Nungkena baris neruskeun lalampahan deui ngajugjug ka lembur nenggeng nu aya di lamping Gunung Buniara. Keun lah urang tinggalkeun heula dah carita rombongan Juragan Karta anu keur lumampah di perjalanan. Urang teundeun heula di handeulem sieum geusan sampeureun. Tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Neundeun carita nu katunda sampeureun deui dina mangsa guareun nu bakal datang. Ayeuna urang nyaritakeun kayaan di lembur nenggeng khususna di imahna Kuwu Argawira. Harita Kuwu Argawira teh keur pada ngariung. Sajaba ku saanak incu jeung pamajikanana oge pada ngadegdeg ku tatangga-tatanggana jeung batur salemburna. Horeng si mana horeng paingan Kuwu Argawira pada ngarumbung-rumbung. Geningan ku arga teh beunang ku rejitna Nini Sarnewi teh. Kayan ku arga dina sawaktu eta mah estu matak pikawatireun. Beuteungna katara bareuh mendeuyeung bahamna mindeng ngutang-ngutahkeun getih hirup lalambaran. Samping kebat nu dipake nandean utah meuni geus pinuh ku getih seger. Bau hangru getih kaambe ku sararea nu araya di patengahan imah. Tah geuning Ki Muksin datang cikan Ki karena Allah nawe cobi pangnawakeun pun lanceuk hawatos getihna teras-terasan we kaluar tina bahamna Ki ngutang-ngutahkeun getih wae ti tadi mula Ki. Ceuk Ambu Sartika pamajikan Kuwu Arga. Manehna gasik ngabagiakeun ka Ki Muksin anu karek datang. Sanggeus menang nyusulan Supardi anak pangais bungsuna Kuwu Arga. Ai nakunaon atuh ari juragan Kuwu. Apaan bahasa enjing mah teu kitu teu kieu. Malah mah tadi teh katempo ku aki juragan teh keur nyecebgeun talutung pagar di payun. Nyaki
matak teh oge teu ngarti da teu gering teu naon mama teh ki. Untung nawe kuring keur parang aya di dieu ngan bieu aya meureun 10 menitan mah mama teh ujug-ujug nyekelan patuangan bari sesongkolan terus uta getih meni anyer-anyeran tak geuning samping oge meni cipruk itu ku getih ki. Ceuk Cep Supardi anakna ku argan rangkeun bari pepeta. Cikan urang rampah heula gua akinya. Punten Nyi Kuwu, katukangan gua aki ye. Ceki Muksin kituna teh bari ngised diukna ka hareup terus cingogo. Yang hareupan ku arga anu keur nang karak bengkang bari geus taya tangan pangawasa. Karek oge Ki Muksin ngarampa beuteung ku Arga Wira. No atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.